Cek urang hari DP Kabu Mirda turut ka Pak Haji Hamid moal Den ibu mau aya nyanak Deni mun teh mah eta mah iti sareng abah anu dimaksud ku ibu ngareni mah pan terang moal atuh Den panden mah teu apal teu abdi mah teu terang geus-geus ieu motong dibahasa ayeuna masih uten sakedeung deui ku dokter diasupkeun darahna urang tingali perkembanganna nya Neng laras Paji ayeuna ieu Pak Haji ieu teh geus aratul sababaraha poe teu pernah ganti baju jeung Mah Haji kok masih sadang aya teu mun tadi ku abdi dipilarian geus teu aya ning kapayun teh Pak Haji nya atuh Den we ka dieu teu aya pamangan mah teu aya bu namung arisin we pilih abdi nyanakan angwanana oh masalah eta mah gampang bikin Maji bikin koncingna Den mah tinggal ngomong we kasih asih Casih cek Pak Haji jeung Mah Haji ke di rumah sakit panyokotkeun baju jeung simut jeung termos bawa ka dieu kitu we omongan atuh kitu mah abdi ka Casih panganten Casih nu ka bumi ya Pak Haji nya jeung Den geus dek balik kuncian deui terus tilan Den babawaan ti lembur ari ngaran sayuran mah bisi kaburu layu nya mending kene sedekahkeun we atuh nya bejakeun kasih asih bagikeun ka tetangga kitu kabehanana sedekah we ibadahnya Den nyakeun bae wih was Pak Haji mohon teu langkung Pak Haji eta mah sok Pak Haji bikin kuncina ka Den geus kitu Mah Haji tuluy ngasongkeun kunci ka urang tayuhna da urang oge moal daek lamun teh mah titah nyokotan pakaian ku Pak Haji urang sosoranganan kabeneran Pak Haji nuduhkeun ka Cak Asih tangtun lagi Cak Asih deukeut pisan jeung urang samalah mah kontrakanana dipake ku urang jeung si Uten sok eta mah ka imah heula we lah geus arateul Pak Haji yeuh aya ditinggalkeun teu parugu pasti Uten lagi can beres tadi nama Neng Pak Haji teh lamun Uten geus lungsur hese Neng geus di dieu Pak Haji mah teh diadekeun ku adang ayeuna mah asa salarieun pan getihna ge acan diasupkeun ka si Uten Den panyamuhun atuh Pak Haji abdi Bu bade miyos heula panganten Mah Haji hapunten ieu ku abdi cenah kala kuncina ngesok Den kan eta aya deungeunna loba dina meja bisi hasem piceun amun teu hasem mah bawa we kitu ku asihnya oh muhun Mah Haji mangga geus kitu mah urang atuh ngaleos di eta patempatan bareng hate mah ratu bingbang jeung hariwang inggis ku bisi rempan ku ka hariwang si Mah Iti sieun salah ucap jeung basana di mana lamun Mah Iti salah cumarita mamawa ngaran Mang Acep tangtuna oge bakal jadi musibah keur salarea da greget pisan dina hate tayuhna lamun Pak Hadi tos sadar oge mun Pak Hadi geus cumarita ieu bakal rengse kabehanana sabab nu leuwih apal jeung pasti mah nyaeta Pak Hadi sawaktu Pak Hadi aya dina gigireun mobil Bumirda nyaksian sagala ucap lampah paripolahna si Adang Akim jeung Mang Acep anu katohian pisan ku Pak Hadi turta nasib si Adang cantang tu bakal hade sabab Pak Hadi apaleun pisan yen nu ninggang ka Pak Hadi ku batu gede teh nyaeta Adang salaku pagawena urang leumpang ngagedik bari jeung loba pikiran dina waktu harita anjog keluar tuluy urang nangtung na hiji trotoar bari nungguan angkot nu ngaliwat ka babah dinya urang keur nangtung anteng nungguan angkot kaleret ku juru panon aya salah saurang jelema nu ngaliwat ka hareupeun urang manehna teu nempo ka urang tapi ku urang kaleret gedigna mah urang asa wau geus kitu urang tuluy ka sisi pager nyidik-nyidik jelema eta nu leumpang dina hate urang ngagerenteus eta jelema teh haji Mang Hakim kitu lain tapi nah jebogan lain ureunan gua nyamar ieu Mang Hakim tayona mun Mang Hakim nyamar ieu sesuai jeung rencana Mang Hakim basa di tukang soto teh Mang Acep balik ka lembur Mang Hakim nyurusup ke jero rumah sakit Mang Adang moal mobil aduh ya Allah bener ieu mah buah-buahnya atuh geus kitu mah urang buru-buru ngaleos balik deui atuh ka halaman rumah sakit hayang ngudag jelema nu tadi nu jabogan diteangan ku urang teh teu kapanggih tepikeun kaasup kana lawang panto teu katingali tuluy urang ngaret tempat parkir katingali keneh mobil Bumirda aya
Geus kitu mah urang buru-buru we ngaleoskeun wayah. Meureun tadi mah samar ukur gedigna hukul nu sarua jeung Mang Hakim, tayeuhna jelema mah lain Mang Hakim. Yakin nih urang kanu kawasa, nyuhunkeun disalametkeun tina sagala rupina. Geus kitu mah atuh ngagedig deui we kana trotoar, tur tah megat deui kendaraan. Kulantaran langtung urang lila di dinya, urang teh leumpang we bari maju lalaunan, terutama mapai-mapai tukang dagang. Teu disangka teu dinyana teu diduga, palebah pengkolan pisan aya tukang dagang nu dibunian ku layar. Kadenge samar-samar sora Mang Adang, urang ngaranna tuluy urang ka sisi. Didenge-denge nya pisan geuninganan, aya sora Mang Adang nu keur nyarita dina jero eta warung. Urang bus we atuh ka warung nu sabelahna deui, geek urang diuk bari pesen kopi. Tetela pisan geuninganan, atra nyata jelas pisan eta sora Mang Adang nu keur cumarita kieu nu kadenge ku urang. Cep. Nah mana bisa ditonjok gitu ku Deni kunaon atuh Cep. Teuing euy aing mah. Keur apes we mun urang teh Dang. Mana loket dibawa keur ku si eta, aduh aing mah nyaan. Mun loket teh dibawa mah urang teh geus dilemur mun ayeuna teh. Ih, mana matur aduh namun lompat atuh Cep, lompat. Ngap aing madang lompat mah. Nah mana make jeung eleh gitu eta beungeut eta mana make jeung jemamam aduh kunaon jemamam eta mana jemamam. Apa tuh Dang? Nah tadi sangka-sangka ya tukangen juk Noel. Tama langsung juk pasang kuda-kuda dipelaan ditonjok ke urang tuh benang ditonjok Dang. Hampir-hampiran lain nak kunaon make jeung loket loket kunaon mah jeung dibikeun atuh. Nah loket make jeung dibikeun Cep apa duitan. Cek aing itu kudu dibahas eta mah pan aing tong tak di tukang. Maneh mah lain baheula teh pan bola. Nah waktu si mana ngomongna bola pan maneh pernah diajar cepak dua ini enggak bisa silat ya. Bang nya bisa yang nyaho. Pas gergelut mah poho aing kena jurus. Nah lain aku poho gitu pas faktor kolot. Tau faktor naon Dang pas prung gelut na poho kana jurus aing teh geus tong dibahas tuh gitu mah.